jelema anu perang tertembak di medan laga li'ilai kalimatillah kadeleuna kurang dicacag tembak tojos pedang roh nama keraya di sorga ngaluhurkeun agama Allah ngeunaheun seungit bakalna di akhirat kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha ieu mujahid fisabilillah anu rohna pake ngaluhurkeun agama Allah cek jelema kabita amat hayang amat cek kena kos karar itu mal bisa ngeusan kuari mah alam lagi alam akhirat kuari nyeri kuari kadeleuna dicacag Sidina Hamzah mas Sidina Hamzah dicacag-cacag pangheulana di akhirat bendera dicekel ku Sidina Hamzah ini urang lamun ke Mekah di Uhud didinya kan urang zarah assalamualaikum ya ahla Uhud Sidina Hamzah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sidina Hamzah mamang Kangjeng masyaallah lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah tertembak terpanah kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya kuari mah macam-macam di akhiratna beuleuh bendera Sidina Hamzah masyaallah tah ngeri mana deui anu syahid nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal brek ka handap nyeri kadeleuna syahid asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ulah si siang-siang maling sayang syahid budak cenah kunaon tabrakan nya nasi incek banyak incek syahid syahid mah nu kabeuleuh nyeri kadeleuna nyadakeun seserian ku ari ya Allah ya Rabb nikmat cek cenah mun nyaraho kageunahannya na status syahid urang pasti nama ngadoa ka Allah hayang amat kabeuleuh hayang amat dicaci hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga nuti kelekep anu tabrakan asalnya nana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam loba nah numandak begitu kula diberi informasi aya nu kabeuleuh saha masyaallah oh masalah geus aya ti qodona syahid cekulat nikmat secara zahir menyeri secara batin nasya senyit lamun urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah kaambeul bakalna kula ngambeul senyit teh hiji di makom Siti Khadijah senyit luar biasa eta ge teu ngahaja jamaah nu rombongan kula aya nu maot dibawa ke haram dikubur kemudian diuntit ku mobil ternyata teu kalacak wallahu alam di mana kuburanna lewat maklah asup kadinya zarah ka Siti Khadijah anehna ieu aneh saat eta teh askar nu biasa galak teh jauh teu kadeulean ya urang teu nanya teu naon nu biasa nu haram haji ulang macana nu haram haji iman teu aman bae horeng meureun deuk dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah kakarak saumur kula ka Mekah manggih seseungitan modal kitu nomor kedua ketika di Sidina Hamzah zarah bareng ieu milu junjungan jamaah sejen seungit tuhara amat beres darah kula nanya ngaji ngambil seungit tuh seungit di mananya sadi keur zarah jangan teh cagian nu aya mah bau bae bau kula cagian atuh emang watak nya mah mandi sakitu teu mandi sakitu loba amban anu kaambe ku kula loba nu teu kaambe diajak zarah ku kula ka ditu ka wali di Garut aya angin eta teh bapakna Syekh Abdul Muhi Pamijahan angin sok gede masyaallah duaan jeung besan ti Bandung oh barang tek aya hadir berarti geus beres teh zarah turun di gunung nanya Mak Haji tadi geula angin di mana sih tadi di Haruto sakitu emang aya angin ya Masya Allah Mak Haji neuleuh teh angin sakitu gedena muter henteu nya mah teu dek neuleuh mah heran ambean teu ka ambeunya na mah
angin teu neuleu sieun ditanya ada Jamilunya lagi neuleu angin emang aya angin ngan nya nama tah rada ngabohong saya teh aya ceknya nyawaina asli nama jadi tukang geus ieu jeung isi pasti di saya itu dulu bae ribut cenah duaan emang anak buah teh kos kari itu lucu gitu tak aya duk angin sakitu gedena teu kadeuleu sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya papanggihan ulah sok nanya bae henteu bae nya henteu can kebal daerah ke guru kula di Garut set aya di angin set muka lawang biasa set tiis tanda kehadiran beres darah nah gade kayaknya maju tadi aya nyendel angin emang aya angin wah sekula ieu mah hijabna gede jasa meureun karung malulunya tedek deuleu tedek karasa nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan Masya Allah ai perang mameureunanan urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah nu mantak santri-santri eta mujahid fisabilillah tentara Allah urang neuleuh di pondok pesantren eta keur jadi tentara Allah nya mah henteu ngaharepkeun naon hiji bae hayang bisa ngaji hayang wawuh jeung Allah tentara Allah aya anu tentara Allah mingguan ieu mingguan ka Cilongok ya lamun boga ongkos lamun teu boga mah henteu nya ge sarua bae aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan atuh gadeukeutan tukang uduk jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah jeung tukang somai wawuhna jeung tukang uduk oh masalah geus geus ka ditu siang hiji jeung tukang uduk ayo aya nu sabulan sakali gajina tetep tentara Allah bae tentara Allah ibu-ibu ge sok ngaji teh tentara Allah tahajud jang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja awewe mah teu kudu tahajud teu kudu rawatib teu kudu salat duha teu kudu awewe mah lalaki bae awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki ini sasakitu geus dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nongeng atuh leuwih kita tahajud eta bae geus kos kitu awewe mah sal isuk-isuk nawaran ka salaki ka kopi apa susu kula ieu mah keur carita tesaha renungkeun ku urang ulah wakanana mun aing isuk paeh sakitu bae mun aing isuk paeh nu babaturan aing saha anak di luhur pamajikan di luhur anak di luhur salaki di luhur amal urang sebuah renungan urang dibere sugih syukuri kasugihan urang dibere susah nemah ku kasusahan kabeh menang pamere Allah mun tadi dongeng jelema susah kajeun tahan susah pal kebel bakal ke akhirat sebab karena naon Kangjeng Nabi lalampahan ka sorga begitu datang ka sorga Masya Allah ajib cik Kangjeng Nabi anna aktsar ahliha fuqara'u sanyana pangloba-lobana penduduk surga jelema-jelema nu sararusah pala lakir sebab naon dek dihisab naon hisabeuna anak kok santri misalnya ayeuna dihisab teh ditanya santri naon boga sia iku bogana naon boga sugan sendal ge cepit sebelah lain naon kula mah teu bogana samping ge iget menang pamere cek cenah teh oh siapa teu bogana naon kula mah kadang-kadang kula mah dahar ge milu ka babaturan kula milu ka kula pamilu-milu bae aya biasa ayo makrak batur olos ayo sadawan nanaon mah buah kiai di orang ku kula masalah hisabeun santri mah cek malaikat langsung surga hisabeun nek naon dihisab atuh santri gawe nangan ngaji salat harta teu boganya nang barang si ieu pae nah nang di mana siata mobil truk nu beureum ayo sia
aya eta kijang LGX nang di mana sia bener henteu transaksina sia aya malaikat rantai seperti etalah sing hade jeung sing hade. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula ditungguan di ditu meureunnya geus nyeleuk deui ieu dulur mangkani tayeu mah dicukupkeun sakieu sebuah renungan yang urang nu geus puguh marawat cara ieu jelas kiai maot jelas mujahid fisabilillah Palestina Suriah Yaman jelas urang anu can jelas sing hade mulai ayeuna tingkatkeun kecintaan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah kesel saeutik mah salat paksakeun sebab nu bakal ditanya jasa pangheulana salat nempel amal-amal nu lain di salat ketika urang teu salat atawa teu bagus salatna teu nempel amal-amal nu lain besideuk memperbaiki salat untuk kudu ka Cilongok di dieu aya Ki Komar aya Ki Holil lain nu darareukeut bae geus coba belajar salat ti mimiti wuduna datang ka salatna abeh jang pibatureun urang di jero kubur.